Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum Geus dielehkeun bangsa Roma teh fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. di deukeut negeri Arab, tapi maranehna teh sabada eleh bakal ngelehkeun. Fi bid'i sinin Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dina mangsa sawatara taun kagungan Allah eta urusan teh samemehna jeung sabadana, jeung dina poe eta teh mukminin bakal barungah. Binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Ku pitulung Allah anjeunna nulungan sing saha anu ku anjeunna dikersakeun, karana anjeunna teh nu maha gagah nu maha asih. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Eta teh janji Allah. Allah henteu nyulayaan janjina, tapi kalolobanana manusia mah henteu nyarahon. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Maranehna nyarahun saniskara anu lahir di kahirupan dunia, sedengkeun dina urusan akhirat mah maranehna mopohokeun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Jeung naha maranehna henteu mikiran perkara dirina sorangan. Allah henteu ngayugakeun langit jeung bumi katut saniskara nu aya di antarana, kajaba kalawan hak jeung pikeun hiji mangsa anu geus pinasti. Tapi kalolobaanana manusia teh kalupur kana bakal patepung jeung pangeranna. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Jeung naha maranehna henteu ngalalana di ieu bumi dulu ini tenan kumaha akibatna jalma-jalma anu saheulaeunana. Kaayaan maranehanana leuwih kuat batan maranehna, jeung maranehanana teh geus ngagarap bumi sarta geus ngamakmurkeun eta bumi leuwih ti anu ku maranehna geus dimakmurkeun. Jeung geus datang ka maranehna rasul-rasulna kalawan mawa katerangan. Ku kituna Allah salawasna henteu dolim ka maranehna, tapi nya maranehanana
anu darolim ka diri-dirina. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Dulunya kajahatan azab pamustunganana pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan teh lantaran maranehna ngabohongkeun ayat-ayat Allah jeung salawasna maranehna ngageugeuikeun kana eta ayat-ayat teh. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Allah ngamimitian ngayugakeun tuluy anjeunna bakal mindo deui satuluyna nya ka anjeunna maraneh bakal dipulangkeun. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Jeung dina poean ngadegna kiamat pegat weh pangharepan jalma-jalma anu darosa teh. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. Jeung henteu aya pikeun maranehna nu mere sapaat di sarekat-sarekatna sarta kaayaan maranehna teh kupur ka sarekat-sarekatna. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Jeung dina poean ngadegna kiamat dina poe eta maranehna mukminin jeung kafirin papisah. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Ari jalma-jalma anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh mah nya maranehna dipernahkeun di taman sawarga sarukan sukan. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Jeung ari jalma-jalma kupur tur tangga bohongkeun ayat-ayat kami jeung kana pinanggihna akhirat mah nya maranehna dijagrakeun dina siksaan nu langgeng. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Ukituna maraneh geranga maha sucikeun ibadah ka Allah waktu pasasore jeung isuk. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Jeung kagungan anjeunna sagala puji di langit katut di bumi ibadah pasasore jeung waktu maranehna tengah poe. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Anjeunna ngaluarkeun nu hirup tinu paeh jeung anjeunna ngaluarkeun nu paeh tinu hirup jeung anjeunna ngahirupkeun bumi sabada cengkarna jeung nya kitu maraneh baris dikaluarkeun. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Jeung sawareh tina ayat-ayat tanda-tandana anjeunna ngayugakeun maraneh tina taneuh duluy maraneh jadi manusia anu sumebar. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Jeung sawareh tina ayat-ayatna yen anjeunna nyanggakeun pikeun maraneh ti jinis maraneh jodo-jodo supaya maraneh ngarasa tentrem jeung maranehna sarta anjeunna ngajadikeun kacinta jeung kanyaah antara maraneh saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu malikir mah. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Jeung sawareh tina ayat-ayatna anjeunna nyanggakeun langit katut bumi jeung beda-bedana basa maraneh katut warna maraneh saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun jalma-jalma anu palinter mah. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Jeung sabagian tina ayat-ayatna maraneh sare ti peuting jeung ti beurang jeung pakasaban maraneh dina kurniana saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu ngadarenge mah. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Jeung sabagian tina ayat-ayatna anjeunna nembongkeun kila teh hal anu pikasieun jeung nu mere pangharepan jeung anjeunna nurunkeun ci hujan ti langit sarta ku eta cai teh anjeunna ngahirupkeun bubuahan sabada cangkarna saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pangeran pikeun kaum anu ngagunakeun akal mah. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Jeung sabagian tina ayat-ayatna yen langit jeung bumi winangun ku timbalana tuluy upama anjeunna cumeluk ka maraneh sakali pikeun kaluar tina bumi sapada harita maraneh baris kaluar. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Jeung kagungan anjeunna saha-saha nu di langit katut di bumi sakumna taroat ka anjeunna. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jeung nya anjeunna nu mimiti ngayugakeun tuluy anjeunna bakal mindo deui ngayugakeunana jeung perkara eta teh gampang pisan mungguhing anjeunna jeung nya pikeun anjeunna sifat anu pangluhungna di langit jeung di bumi jeung nya anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم
ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Anjeunna ngadamel misia-misia pikeun maraneh di diri-diri maranehna nyaeta aya sarekat-sarekat maraneh di antara abdi-abdi maraneh anu dina perkara rejeki anu ku kami dikurniakeun ka maraneh nepi ka maraneh sarua jeung maranehna dina hal mibogana nepi ka maraneh sieun ku maranehna saperti maranehna sieun ku diri maraneh nya kitu kami ngawincik ayat-ayat pikeun kaum nu ngagunakeun akal. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Tapi jama-jama anu darolim narurut kana hawa nafsuna kalawan tanpa kanyaho nya saha anu bisa mere pituduh ka jama-jama anu disasarkeun ku Allah jeung henteu aya pikeun maranehna anu narulungan. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nya gerasang hareupeun diri maneh kalawan lempeng kana eta agama dadamelan Allah anu anjeunna ngayugakeun manusa teh saluyu jeung eta agama. Teu aya anu pahili dina pangyuga Allah eta agama teh agama anu lempeng tapi kalolobaanana maranehna teh hanteu nyarahun. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Dina kaayaan maranehna mulang ka anjeunna jeung masing tarakwa ka anjeunna sarta aradegkeun salat jeung poma maraneh ulah jadi jalma di golongan musyrikin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Nyaeta jalma-jalma anu ngabengkah-bengkahkeun agama nepi ka maranehna jadi sababaraha golongan anu saban-saban kelompokna sarugema ku agama nu aya di maranehna. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Jeung upama kamadorotan tumiba ka manusa maranehna nyambat pangeran sarta mulang ka anjeunna dulu upama anjeunna maparin ka maranehna rahmat di anjeunna ujug-ujug sagolongan ti maranehna nyarekatkeun naon-naon ka pangeranna ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. anu balukarna maranehna kupur kana saneskara
anu ku kami dipaparinkeun ka maranehna nya pek gera sarukan sukan tapi jaga maraneh baris nyaho. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Atawa naha kungsi kami nurunkeun ka maranehna katerangan sarta eta katerangan nyaritakeun naon-naon anu ku maranehna disarekatkeun ka Allah. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Jeung upama kami maparin rahmat ka manusia maranehna saruka bunga ku eta rahmat. Jeung upama tumiba kagorengan ka maranehna alatan pagaweanana ujug-ujug maranehna pegat pangharep. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Jeung naha maranehna henteu nitenan yen Allah ngajembarkeun rejeki pikeun sing saha anu dikersakeun ku anjeunna sarta anjeunna ngaheureutkeunana saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum nu ariman mah. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Nya geura bikeun ka kulawarga anu dareukeut hakna nya kitu deui kanu mariskin jeung kanu keur nyanyabaan musafir. Ha kitu teh hade pisan pikeun jama-jama anu miharep karidho Allah jeung nya maranehna jama-jama anu meunang kahadean. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Jeung saniskara anu kumaranehna dikaluarkeun tina riba supaya harta maraneh nambahan ku harta batur nya eta harta teh henteu nambahan mungguhing Allah. Jeung saniskara anu kumaraneh dikaluarkeun teh zakat lantaran miharap karidho Allah nya maranehna anu kitu mah jama-jama anu bakal menang ganjaran manglipat-lipat. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Nya Allah anu ngayugakeun maraneh tuluy anjeunna anu maparin rejeki ka maraneh, tuluy anjeunna nu bakal mateni maraneh, tuluy anjeunna nu bakal ngahirupkeun deui maraneh. Nah ayat di antara sarekat-sarekat maraneh nu migawe perkara nu karitu maha suci anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu kumaranehna disarekatkeun. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Geus timbul karuksakan di darat jeung di langit alatan
peralatan pagawean leungeun manusia anu balukarna Allah nibankeun ka maranehna wawales dina sabagian anu ku maranehna dilampahkeun supaya maranehna babalik pikir. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Pok caritakeun jung maraneh gerang lalana di ieu bumi tuluy titenan kumaha balukarna jama-jama baheula anu kalolobaanana musyrikin. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Kukituna gera sangharepkeun diri maneh kana agama anu lempeng samemeh datang ti Allah hiji poe anu henteu bisa dipondah poe kiamat. Dina poe eta maranehna papisah-pisah. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Sing saha anu kupur nya kupurna teh jadi mamalah pikeun dirina, jeung sing saha anu ngalampahkeun amal soleh nya maranehna sasadiaan pikeun dirina di sawarga. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Supaya anjeunna maparinkeun ganjaran tina kurniana ka jalma-jalma anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh, karana saestuna anjeunna henteu micinta jalma-jalma kafir. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Jeung sabagian tina ayat-ayatna pikeun ngabubungah jeung pikeun anjeunna maparin rasa tina rahmatna ka maraneh, jeung pikeun ngabalayarkeun kapal kalawan timbalana, jeung supaya maraneh bisa nyiar kurniana, jeung supaya maraneh muji syukur. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Jeung saestuna kami geus ngutus rasul-rasul samemeh maneh Muhammad ka kaum-kaumna. Rasul-rasulna daratang ka maranehna teh kalawan mawa katerangan-katerangan. Duluy kami nibankeun siksaan ka jalma-jalma anu darosa, jeung salawasna hak kami nulungan mukminin. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Nya Allah anu ngahiliwirkeun angin anu ngalayangkeun mega, duluy anjeunna nyebarkeun eta mega di langit sapangersa anjeunna, sarta anjeunna ngajadikeun eta mega sababaraha gundukan. Duluy maneh nenjo cihujan turun tina sela-sela
na nya upama eta hujan turun kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna ti antara abdi-abdina ujug-ujug maranehna sarukan sukan wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin padahal saestuna samemeh hujan diturunkeun ka maranehna mah maranehna teh jalma-jalma anu pegat pangharepan fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir kukituna geura talingakeun patilasan-patilasan rahmat Allah kumaha anjeunna nyuburkeun ieu bumi sabada cengkarna saestuna nya anjeunna nu bakal ngahirupkeun deui jalma-jalma anu geus paeh karana anjeunna maha kawasa kana sagala perkara wala in arsalna rihan fara'awhu musfarran ladhallu min ba'dihi yakfurun jeung upama kami ngahiliwirkeun angin sarta brai maranehna nenjo pepelakan nyai koneng oge tan wande maranehna tetep wae kalupur sabadana teh fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin nya saestuna maneh henteu bisa ngajadikeun mayit-mayit ngadenge jeung henteu bisa ngajadikeun maneh jalma-jalma anu torek ngadenge pangajak dina mangsa maranehna malik ngabalieur teh wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun jeung maneh henteu bisa mere pituduh kanu lolong tina kasasarana henteu bisa maneh ngajadikeun jalma sina ngadenge salian ti ka jalma-jalma anu ariman kana ayat-ayat kami durta maranehna sumerah diri Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah يخلق ما يشاء وهو العليم القدير nya Allah anu ngajadikeun maraneh tina anu laib duluy sabada laib dijadikeun kuat tuluy dijadikeun sabada kuat rempo jeung kolot anjeunna ngayugakeun saniskara anu ku anjeunna dikersakeun jeung nya anjeunna nu maha uninga nu maha kawasa wa yawma taqumus saa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun jeung dina ngadegna poe kiamat teh jalma-jalma anu wangkelang sarumpah yen maranehna henteu matuh dikubur angingan sakedeung nya kitu salawasna maranehna dibalieurkeun wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون jeung jalma-jalma anu dipaparin ilmu tur taariman nyarita saestuna numutkeun kitab Allah mah arandika matuh nepi ka poean dihudangkeun tah nya ieu poean dihudangkeun teh tapi salawasna arandika hanteu nyarah
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Nya dina poe harita henteu aya mangpaatna pikeun jalma-jalma anu darolim alasan-alasan maranehna teh sarta maranehna moal diperdih kudu tarobat. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. Jeung saestuna kami geus ngayugakeun dina Quran teh sababaraha misi pikeun manusa jeung upama maneh datang ka maranehna kalawan mawa ayat tan wande jalma-jalma anu kalupur teh nyarita saestuna taya lian arandika teh anging jalma-jalma anu nimbulkeun karuksakan. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Tah kitu Allah matri hate jalma-jalma anu hanteu ngalarti. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Ku kituna masing sabar karana saestuna janji Allah teh hak jeung kade ulah nepi ka jalma-jalma anu hanteu yakin kana benerna ayat-ayat Allah ngarentagkeun maneh.